Hei, aduh, luas. Enak ya teh. Kemarin ulang tahunnya. Nah apa? Nya apa? Tuh pada PT babaturan dugi. Iya aya kadet ti urang sadayana. Oh, mohon. Nah, ya isina berat terus ageng. Ah, tinggal we kunyalina. Ayo tuh orang buka sarangan. Sampurasun, terkepangkeun Abi Muhammad Fahri. Abi calik di kelas 5. Ayo orang ningali si nugi giri jeung geri. Hei aya putra, ayo putra, urang ningali si giri nugi geri. Wah, ieu mah isina bola, ieu mah karesep abi. Hei nuju naraon? Ieu nu juga buka kado Dibere naon? dari bola. Tanya nugi teh. Semuhun, karesep bola. Oh, upami main bola teh kudu sabaraha pamain? Bisa 7 pemain atau nanti 11 pemain. Ayeuna 7 pamain teh naon wae tugasna? 3 kiper, 4 back, 2 pemaju. Oh, upami anu 11 naon wae tugasna? 3 kiper, 4 back, 2 sayap, 2 gelandang, 2 pemaju. Oh, gitu. Ayo urang main bola makan aya bolana. Ayo, yuk. Duh, capean. Naon ugi? Capek. Oh, capek. Mun capek, tapi amun resep mah moal karaos capena. Oh, gitunya. Mun sareng main bola teh seueur mangpaatna, terutama nyehatkeun kana awak. Mun ayo urang lanjut main bolana. Ayo. Arek. Yuk.